Assalamualaikum Sampurasun Jorelat. Urang simpen heula dongeng si oray anu nuju pasea ujung Bapa Maung. Kacarioskeun oray ujung Maung keur parasea rame, si kancil nyatana lolos kabur gitunya. Di tengah leuweung anu sakitu geueumanana, si kancil kukurusukan we sorangan nyaeta kabur ti si Bapa Maung anu tadi ngunag-ngunag si kancil. Lolos si kancil teh nya diudagna ku si Bapa Maung teh kulantaran ku akal cerdikna si kancil gitu kan. Kacaturkeun lamina di tengah leuweung anu sakitu geueuman, si kancil teh leumpang ngalenghoy kitu tah. Da capek meureun nya tos diudag-udag ku Maung teh ya. Nuju si kancil di tengah leuweung geueuman, si kancil istirahat. Kusabab manehna kahiji capek, kadua manehna ge hayang istirahat. Si kancil teh menak hiji tangkal anu sakitu badagna, sakitu rindangna, nyaeta si kancil teh kadinya we nya tuluy diuk si kancil teh nyang heulay we kitu tah kana tangkal kai teh. Nuju kaayaan kitu hiuk angin, hiliwir angin. Aduh menikot seger tos kabayangnya di tengah leuweung si kancil istirahat dina hanapeun tangkal kai. Nuju si kancil keur istirahat betah kitu, manehna teu kahaja ngareretnya kana tangkal kai eta anu gede gitu kan. Pas direret ku si kancil teh kitu tah, manehna panasaran nyaeta ningali aya anu hideung dina dahan eta tangkal kai. Si kancil mikir kieu, nah hatena si kancil nyarios, kek itu naon cenah nya anu hideung dina dahan kai. Tah ku si kancil teh bari kitu teh hayuh we diilikan, da panasaran teh nya si kancil teh. Hayuh we diilikan naon cenah nya cek si kancil teh. Lila kalilaan si kancil teh dideuketan we ku si kancil teh da panasaran. Ditinggalikeun we nya ku si kancil teh eta anu hideung teh gitu. Ari sing horeng anu hideung eta teh ditingali-tingali ku si kancil teh. Kek ieu mah sigah loba nu ngararapung. Digalikeun we ku si kancil teh. Oh, ieu mah cenah odeng. Itu ari pek teh anu hideung tadi ngaganoy kitu teh odeng geus hideung da geus loba atunya geus badag kacaritakeun mah. Dina kaayaan kitu si kancil ngalamun manehna bari ngagerendeng na hatena. Aduh, keur kaayaan capek kieu tuluy kumaha itu urang hayang madu cenah. Waas we nikmatna eta lamun urang ngadahar madu eta madu lebah.
Gitu bunam si kancil. Tos kabayang merenya tengah poe lamun si kancil nginum eta madu, geus kabayang da ku urang geus segernya. Bari jeung madu alami mah atuh nikmatna kaya bandinganana. Si kancil ngomong deui kieu. Ah, cenah. Lamun eta madu diala ku urang, boa urang nu beak cenah bakal diseureun cenah. Kumaha carana ieu hayang ngala madu, tapi da lamun ku urang diala ieu madu cenah bakal urang nu beak ieu mah diseureun. Kitu tah ucapna si kancil teh. Si kancil teh hayang eta madu teh. Tapi da mikir manehna oge, lamun ku manehna diala eta odena bakal nyeureud. Kitu ceuk si kancil teh nya. Tidinya si kancil keur istirahat bari mikir kumaha carana hayang eta madu, tapi si kancil mung cilaka oge gitu. Dina kaayaan si kancil keur kitu teu kanyahoan di kajauhan teh aya maung. Tahnya aya deui maung. Keur si kancil teh keur istirahat nya geus diudag-udag maung tadi teh. Geus salamet da aya deui eta maung. Nuju kaayaan istirahat si kancil can apaleun si kancil teh yen aya ti kajauhan teh aya maung, can apaleun si kancil mah. Nuju kitu si maung keur ngalenghoi ke pantesnya maung di tengah leuweung gitu. Ari ku si maung katingalieun di kajauhan. Si maung ngomong kieu. Wah, aya santapan nikmat itu keur nyangheui dina tangkal kai. Keur mah urang teh acan dahar ti isuk-isuk. Ayeuna aya tuh cenah dahareun urang caba mulus, caba bakal nikmat cenah daging kancil mah. Kitunya kaucapan si Bapa Maung. Si Maung eta ngarerehe nya arek ngerekam si kancil gitu. Manehna teh mumuusan we lumpang teh. Tah si Maung eta teu kanyahoan ku si kancil geus aya tukangan si kancil. Atuh si kancil teh reuwas. Hah, aya maung. Arek naon maneh? Itu ucapna si kancilnya. Tapi ieu mah lain maung anu tadi anu ngunag-ngunag, lain ieu mah. Ieu mah maung teh beda deui. Ieu mah si maungna teh leuwih gede, leuwih pikasieun, huntuna oge seuketur langeteng. Ieu mah beda deui, lain ieu mah. Ieu mah lain maung anu tadi ngunag-ngunag si kancil. Beda deui ieu mah. Anyar deui ieu. Dina kaayaan kitu si kancil ngomong kitu. Tuluy si Bapa Maung ngomong kieu. Naon cil, ayeuna maneh arek disantap ku urang, kalawan maneh arek dijadikeun dahar urang encan dahar ti isuk mula. Itu ucapna si Bapa Maung teh nya. Dina kaayaan kitu si kancil teh atuh ngadegdeg nu taya papadana, tuurna ngadegdeg manehna teh. Tapi kapinteran si kancil mah teu nemongkeun kasieun nya. Si kancil mah teu nemongkeun kasieun. Tah, si kancil nemalan kieu.
Arek naon maneh mau make jeung arek ngahakan urang, berarti ari kitu mah maneh teh arek ngabunuh urang. Gitu cariosna si kancil teh nya. Tuluy si Bapa Maung teh ngajawab. Nyaho atuh Cil, piraku ku urang dihakan maneh teu dipaehan heula. Da moal bisa atuh urang gen noroi buleud-buleud maneh mah. Gitu ucapna si Bapa Maung. Tuluy si kancil nemalan. Ku sabab si kancil mah cerdiknya jeung pinter, sareret eta nu tadi hidung tea alias odeng tea ku si kancil katingali. Cerat acek si kancil teh katingali, langsung dina otakna teh langsung si kancil mah langsung pinter kieu. Elah Bapak Maung, saya di dieu lain samata-mata cicing. Saya di dieu ditugaskeun ku Nabi Sulaiman keur ngajaga gong. Kitunya saur si kancil teh. Tuluy si Bapa Maung ngajawab. Gong naon kancil? Maneh ulah sok nyieun alesan. Maneh ulah osok loba ngarang carita. Kitunya cariosna si Bapa Maung. Tuluy si kancil nemala. Lain kitu Bapak Maung. Urang mah teu ngarang carita. Urang di dieu ditugaskeun ku baginda Nabi Sulaiman jangan jaga gong. Bisi teu percaya ya Bapak Maung. Tuh tingali gongna. Atosan heula nya Ujang, urang tepang deui dina wengi enjing, urang teraskeun nyaeta si kancil anu bade nipu deui si Bapak Harimau. Mudah-mudahan tiasa ditampi dongengna nya Ujang Nyai. Urang tepang deui dina wengi enjing. Sampurasun permios.